Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Rizky Ramayadi di kelas 10 IPS 3 bade macakeun hiji sajak anu judulna puasa. Puasa sakedeui bulan puasa. Loba jalma anu nyambut kana bulan puasa. Tapi dina pendapat kita juga cuma-cuma. Nah, kunaon? Apal sorangan lah. Bakal loba anu ngajak silakan. Salah satunya cara dia dan hidup dia bakal rese kaditu kadieu nya tinggal gedena bakal ngajak ke lagi memikirkan rasa isin jangan gitu dulu hawa nafsu ini sebuah itu sampai bisa menghalalkan segala cara atau puasa padahal mah tidak kurang kudu ningali kumata loba jalma nu berlomba-lomba karena eta puasa di siang hari tapi sore hari wajib nahan diri maka jaga bulan puasa ayeuna ulah loba kababawa komo ngababawa. Mohon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.